Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sarang simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabahelaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring seja neraskeun hancak nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis karya Kang Rompis anu manis anu geubis di Ciamis mani muringis. Kumaha salajengna ilalakon sudira teh ulah kemana-mana tetap manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. YouTube simkuring aya 2 hiji deui Ki Demang Gunung Halu. Satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe kana YouTube simkuring Kisah Tanah Sunda mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi ya sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayananya khususna ka ibu-ibu anu bari masaknya segegerohna ka bapak-bapak bari nyantai di tepas bari nyi kopi kelepus ududnya aduh sarbung haseupna mumbul kaluhur. Oge di padamelan di tempat konveksi bari ngajait bari ngobras bari motong bari ngancing di pabriknya di pabrik basreng di pasar di tempat cukur tadi pasar Cikampek sok ngarupingkeun di Bayongbong pokoknya mah di kantorna di perjalanan Mang Asep dah sok bari nyetel dongengnya nyupiran teh pokoknya makum kadulu-dulu nu aya di lembur barayeun nu aya di kota oge di pangumbaraan da kumargi teu sakedik wargi urang menuju aya di luar negeri teh sok ngarupingkeun dongeng cenah landong ka Tineung landong ka sono ka lemur cenah salam baktosnya kumargi simkuring madang dongeng sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor ieu mah etang-etang parodi etang-etang malikeun ka Tineung ka mangsa kabaheulaan saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong nyawer hayang apresiasi tiasa teh kana nomor dana ieu tah nomor dananya sekaligus nomor simkuring teh oge ka bangsa jin anu mararanco nya di bumina sewang-sewangan wilujeng ngadangukeun supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Nu Geulis di Pasir Ipis bagian ka 87 ya. Juh tuh lutung nu udud surutu 77 lutung nu udud surutu 77 lutung ngurus tunyu carang geuldingnya mangah ka parayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung bari ngadaregdeg nden komalatungka pok bae ngawalon saleresna jisim abdi teh bangsa manusia kawitna mah namung dina hiji waktos abdi diroga hala dugikeun ka hanteuna nalika tos perlaya sukma sareng atmana jisim abdi dikungkung ku pangawasan hiji jalma janten samangsa diri abdi aya nunulungan dugikeun ka tiasa leupas tina eta kungkungan
Diri abdi teh janten nyiluman, tepuguh jug-jugeun kadon marakayangan. Baruk eta teh jadi anjeun teh kungsi di rogahala nepikeun ka perlaya. Karunya teuing nanasiban anjeun teh. Ke aya hubungan naon jeung lalaki anu ngaranna Sudira? Pok geura jentrekeun ka kula. Ceuk Nyimas Ratna Komala ngarasa karunyaeun ka Enden Komala Tungka. Mangga Kanjeng Putri, ku abdi urang guar perkawi Sudira. Walon Enden Komala Tungka giakna keranan teu miceunnan waktu deui Enden Komala Tungka nyaritakeun perkara Sudira kabeh ditetek taya nu kaliwat. Kitu lalakonna mah Kanjeng Putri. Hapunten boh bilih teh mah aya nu kalangkung. Pokna Enden Komala Tungka mungkas lalakona ngadenge caritaan Enden Komala Tungka. Sajongjonan mah Nyimas Ratna Komala teh teu lemek, panuna nyidik-nyidik kana beungeut Sudira. Sakapeung tarangna kerung kawas ngemuka bingung. Kadon beuki bingung pikeun diri aing mah. Sabab teu apal kumaha jujutan ti anggalna. Ngan anu jentre mah eta lalaki anu ngaranna Sudira teh geus dibere ciri ku si Aceuk Saeba. Anu hartina eta lalaki teh keur miboga pancen sarta kudu direngsekeun ku manehna sorangan. Si Aceuk Saeba oge kawas nama teu ulu biung kana urusan eta lalaki. Mun seug teh mah si Aceuk Saeba ulu biung, geus tangtu Sudira teh moal dikoncar. Inyana salawasna bakal aya dina cangkingan si Aceuk Saeba. Pikeun saheulaanan mah aing moal wara tatanya deui ngeunaan Sudira. Kajen engke bae tatanya ka si Aceuk Saeba ngarah leuwih jentre. Kitu gerentesna hate Nyimas Ratna Komala mangsa harita. Pok bae Nyimas Ratna Komala kedaling lisan deui. Kaharti ku kula Aceuk Komala. Kula moal loba tatanya deui. Sok bae eta lalaki anu ngaranna Sudira teh bawa deui ku araranjeun. Seba bisi aya bancang pakewuh anu tumiba ka eta lalaki. Wayahna anjeun kudu daek ngabantuan atawa nulungan ka Sudira. Unjuk sumangga Putri Agung. Isim abdi moal wantun baha. Ayeuna naon mah tangtus abdi bakal ngiring ngabantosan ka anjeunna. Walon Ratu Seba kacida rengkuhna ka Nyimas Ratna Komala. Ayeuna mah sok bae geura arin di ti tempatan. Lantaran kula ge sarua arek ini ti dieu. Pokna Nyimas Ratna Komala nitah arindit kanu araya di dinya. Ceuk ujaring carita deui tangkal anggur Depa Madiam anu ayana di alam jin cenah mah aya oge di alam manusa najan teu sarua tapi meh sarimbag rupana. Anu aya di alam manusa mah ngaranna anggur rubi roman. Ayana teh di nagara Jepang. Hargana kacidala hutana saranggeui anggur rubi roman lamun ku jaman kiwari mah hargana 160 juta rupiah. Jangjang puting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang. Sora manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna. Sawarehna pating geleber tina dahan kai kana dahan kai anu sejena.
Sudira anu keur ngagebra sare lalaunan ngulisik hudang nya panona benta bari gular giler nengetan kaayaan didinya. Sajongjonan mah Sudira teh ukur kerung kawas anu lulung kene ngan teu lila Sudira ngorejat hudang bangun manggih kareuwas. Keke rasaan mah aing teh dibawa ku Ratu Seba ka karatona, tapi ayeuna aing aya di imah deui. Satu tas nginum inuman di karaton Ratu Seba, aing teh teu eling kana nanaon. Asa ngimpi rarasaan teh. Kitu gerendengna Sudira pinuh ku kabingung. Sudira gura-giru hudang terus bae muru ka pawon. Basa anjog ka pawon, Ambu Entin jeung Mbah Osid tangka caruringhak, samalah mah didinya oge geus kasampak Hera, inyana sarua curinghak samangsa ningali Sudira teh. Alhamdulillah, nuhun Gusti, pun anak teh tos damang deui sapertos bihari. Pokna Ambu Entin bari kaciri cari mas basan. Satu tas diuk Sudira munjungan ka Hera. Hera pok bae kedaling lisan. Berkah geningan, Kang Sudira tos damang deui sapertos bihari. Sakawitna abdi teh kalintang melangna Kang. Ari Sudira ukur colohok ngarasa bingung ku caritaan indungna jeung Hera anu pajar inyana geus cager deui kawasasari. Bari pinuh ku kahelo pok bae Sudira teh nyarita. Apunten ambu oge neng Hera, mamaksana kumaha ieu teh? Pajar pun engkang teh teu damangnya. Raraos samada teu kantos udur pun engkang teh. Hera jeung Ambu Entin silih pelong kawas pinuh ku kabingung ngadenge caritaan Sudira teh. Ragama leungeun Hera nyabak tarang Sudira. Tos di istaarna mah Ambu, namung duka kita upami masih kene balueng mah. Saur Ambu mastakana Kang Sudira ti kantos didagor kana tihang. Ceuk Hera panona nutup seukeut ka Sudira. Ngadenge caritaan Hera, Sudira beuki bingung. Panona rutret ka Hera katut kanu jadi indungna. Bah Osid pok bae ngawakca. Kacida angotna kasakit ilaing teh jang dira nepikeun ka ilaing teh apal kumaha mimitina. Tapi berkah kiwari ilaing geus cager deui giningan. Sabenerna mah ilaing teh geus 4 poe ngalaman gering dipu. Heuh nyeta satu tas balik yang barang ti wates lemur Cikupa teh. Harita teh ilaing balik teh wanci sareupna. Basa datang ka imah teh ilaing langsung asup ka kamar giningan. Cek ilaing teh asa teh gerenah awak lalungse teh puguh. Cek Bah Osid eureun heula cumaritana inyana ngareret heula ka Ambu Entin. Ambu Entin kawas nu surti inyana pok bae nyambungan omongan salakina. Iya, basa isukna Ambu teh rek ngageuingkeun ka ilaing. Heueuh sabab geus wanci haneut moyan. Ilaing teh tacan katingali hudang. Ngan barang rek dihudangkeun Ambu teh ngarasa reuwas. Lantaran awak ilaing teh nyongkab panas. Bari ngadarek deg-deg kawas anu keur muriang. Ku Ambu teh diguyah-guyah sangkan ilaing hudang tapi kadon sasar teu puguh. Ilaing kungsi cengkat ngan kaburu ngagubrak deui bari sirah ilaing teh tidagor kana tihang pamikul. Awahing kurewa si abah neang ka lebe ka dieu. Satu tas diubaran ku palebe mah heuh ilaing teh teu sasar deui ngan kitu we anger ilaing teh can eling kene. Cek palebe tungguan bae cenah nepikeun ka 5 poe mah lamun salila 5 poe can sadar kene. Ilaing derek dibawa ka guruna palebe anu aya di lembur Manglid. Kitu tah lalakonna Majang Dira.
Sudira tenembalan inyana ukur ngahuleng mikiran caritaan indungna. Najan pinungku kahelo Sudira geus boga payakinan lamun jirim anu mangrupakeun dirina teh geus tangtu bangsa lelembut. Kitu pisan anu kajadian. Basa Sudira dibawa ku Ratu Seba ka alam siluman, tumenggung wanayasa ngagunakeun pangawasana nyipta Sudira mamalihan. Kitu deui lebe anu ngubaran ka Sudira sarua di lebe mamalihan ciptaan tumenggung wanayasa. Uhun ambu, abdi teh teu emot dina naon awahing ku panas rupina mah. Namun alhamdulillah ayeuna diri abdi teh tos walagri di sapertos bihari. Walon Sudira teu kapapanjangan deui ngarah teu jadi matak panyuriga. Mangkukna teh aya surat di dayeuh Sumedang. Abah jeung ambu teh teu kumaha wani muka eta surat. Kajen ngadaguan ilaing cager deui we. Ke suratnya urang cokot heula nya. Ceuk Bah Osid inyana ngojeng kang heula ka tengah imah. Hera pok bae kedaling lisan. Abdi teh ngajak ka dieu dina dinten kamari kan. Margitos paheut apanan urang duaan teh bade angkat ka lembur bitung. Namung pas dugi ka dieu teh engkang nuju teu damang wales. Abdi teh asa pugag lalampahan ieu teh. Bade mulih di kadayeuh ngaraos melangkah Kang Sudira. Atur nuhun pisan Neng Hera. Pun kangge teu apal manawi teh teu uduh wales ieu teh. Walon Sudira bari nyerengeh seuri. Dasar si Banar asin sesangorowot si Neng Ina ih. Pika sebelumnya udur ge dugikeun ka teu apal. Kabina-bina teh kalakuan teh. Pokna Hera panona ngadilak ka Sudira. Sudira ukur ngagak-gak seuri kagugu ku polahna Hera. Bah Osid geus kadinya deui bari mawa surat keur Sudira. Surat gancang dicokot ku Sudira, satu tas dibuka amplopna, surat gancang diilo ku Sudira. Ari eta surat ti Dewi Rarang, eusina eta surat netelakeun perkara Elsa anu tereh ngadahup ka Den Lasmana. Dewi Rarang mere amanat ka Sudira katut kakolotna kudu indit ka dayeuh Bandung sapoe samemeh pruk walimahan. Dewi Rarang oge mere alamat imah Elsa anu aya di dayeuh Bandung. Dewi Rarang oge nunda talatah ka Sudira sangkan ngabejaan Hera anu aya di dayeuh. Rengse maca suratna, Sudira pok bae ngalisan. Abah, ambu oge kaneng Hera, ieu serat ti Dewi Rarang anu unina ngeningakeun perkawis Elsa nu bade ngalaki rabi karakana nyaeta Den Lasmana. Upami ngetang kana waktos mah kirang langkung 3 dinten deui kana walimahan teh. Janten urang sadayana diulem kedah ngabujengan ka dayeuh Bandung. Sadinten satu acana walimahan dianti eta Neng Hera oge sami diulem ku Dewi Rarang. Be, sinden mah meuni duduk dadak kieu nya ngawartosan teh. Padahal mah 2 mingguan deh ti anggalna atuh aya bewara teh.
Jabaning ambu teh baju anu kawilang. Aduh, karunya anu ngadongeng na batuk teh can cager. Gering keneh eta teh palawargi. Jadi anu ngadongeng na teh batuk pilek jabahareeng. Mun seuk deukeut tadi longok. Mbak, si Nen mah meni duduk dadak kieu nya ngawartosan teh. Padahal mah 2 minggu ti anggalna aya bewara teh. Jabaning amu teh baju anu kawilang hade. Piraku kudu handem bae make baju si Kukut. Cek ambu entin asa hanjelu sadumeh di bejaan kudu indit kadayeuh Bandung dina waktu anu kacida samporetna. Nah, babasaan teh asa kecidanya nih mah. Bajar teu boga baju cenah. Ari itu dina lemari pan baju teh sakitu numpukna. Nan usaha eta teh perasaan pandai nu kami apanan. Pokna Bah Osid geuh-geuy kanu jadi pamajikanana. Dasar aki-aki 10 mulut. Taya kanyaho sia ya. Nya ge baju loba tapi geus kapapai kabeh deuleun. Kudu nawa surti salaki teh. Gancang pang meulikeun baju anyar keur pamajikan. Lain kabisa teh ukur maido. Sedil kami mah da. Cek ambu entin deui panona muncereng ka salakina. Beda kitu awewe mah. Baju 2 lomari ge pajarkeun teu boga. Mun aya hajatan teh. Mawe ceteti we. Hera milu cumarita. Ambu oge abah perkawis raksukan metong janten emutan. Keun tanggeng waler abdi tamah. Ayeuna abdi teh bade angkat heula kalmur bitung dijajab ku Kang Sudira. Tah enjing urang sasarengan angkat kadayeuh, urang ngagaleuh raksukan di ditu. Ke kinten-kinten Kang Sudira tos kiat kitu ngajajab abdi kalmur bitung. Margi tos paheut ieu teh abdi kedah angkat kalmur bitung dina dinten ayeuna. Pokna Hera haat rek mang meulikeun baju ka kolotna Sudira. Mangga Neng Hera, bujeng hingga ukur remur bitung atuh. Sok sanaos kedah kadayeuh sumedang oge pun Kang mah siap. Walon Sudira ngabanyolan ka Hera. Pika sebelumnya pugu eta mah da kahoyongna ngarah tiasa silih sabred sareng si Acek Dewi. Cek Hera biwirna tangka jebi. Amu entin ngawakca deui sorana ngalengis pikarunyaeun. Teu sawios Nene Hera teu kedah ngarerepot. Isin amu teh bisi pajar ginding teh pake ladang pamere. Wios amu mah bade nganggo raksukan anu aya bae manawi. Hera ngagikik seuri kagugu ku caritaan ambu entin. Kumaha abdi bae ambu teu kedah janten emutan. Sok kadinya Kang Sudira sasarap heula urang angkat kalmur bitung mungtung enjing kene. Cek Hera panona ngareret ka Sudira. Mangga Neng Hera. Walon Sudira bari inyana nyokot bubui sampeu tina catang hau.
gancangna carita sang Rengse sagala rupana Sudira jeung Hera arunggah kana Sado. Sudira anu jadi kusirna lalaunan ngageprakeun tali kadali kudana. Sado maju lalaunan ninggalkeun lembur pasir angin. Sajeroning lumampah teh Sudira jeung Hera aluprek ngobrol sakapeung sok kadenge ceceleukeuteukan seurina Hera bangun sukana keraanan. Cacap wates lembur Cikupa kuda ngiciprit lumpat ka jalan pakebonan anu pinuh ku jujukutan. Rengse mapai jalan pakebonan Sado anjog ka sisi walungan Cipalit. Kuda lumpat nak mingkin tarik sabab jalan tambakan walungan Cipalit deh ka Cidalegana katut lalening. Ku kabeneran deui lebah dinyata ya Sado atawa aya jalma anu kabeneran lalar liwat kitu deui dibeh peuntaseun walungan Cipalit teu kaciri aya jalma anu ngadon ngecerik atawa anu ngadon nguseup. Samemeh cacap nyorang jalan walungan Cipalit kuda ngadadak ngacerehem bari langsung ngarandeg tina lumpatna. Sudira jeung Hera pating rarenjak bari gancang carengka tina diukna samemeh sadar kana kaayaan tina rungkun jungjleng jalma make targos hideung bari samagrang ku pakarang. Puguh bae Hera teu sirikna ngoceak ngarasa reuas inyana langsung ngarangkul ka Sudira awak Hera atra ngeleper awahing ku sieun. Pamiarsa sadayana waktosna parantos tu nyekapan deui makaning rek gelut. Aya ku kitu nanya Kang Rompis. Teu karaos ieu hanca teh nya. Sakali deui anu ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuringnya karya Kang Rompis anu disangakeun ku simkuring. Salah sawios bentuk apresiasina tiasa kena nomor dana ieu nya da bagus tong ageng-ageng 2000 etang-etang wewe parkir nya. Cag urang tunda ieu lalakon Sudira urang tunda di Hanjuang siang urang teuneun di Haneulem sieum paranti nyokot ningalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.